lamun menta ka Allah kade tungtungan jeung berkahna. Mudah-mudahan sing hasil maksad tur diberkahan, mudah-mudahan sing panjang umur tur diberkahan, mudah-mudahan sing beunghar tur diberkahan. Da loba duit oge aya teu berkah malieur. Leres teu Bu? Daek jadi jalma beunghar henteu? Daek henteu? Hoyong seueur artos henteu? Ngan salaki bobogohan deui. Heueuh cek abdi oge aya teu berkah malieur. Aya urang teh boga sagala aya di imah ngan salaki beger pan lieur. Nu matak cek abdi naon? Tambahan mun ngadoa teh hoyong diberkahan kitu. Betul Bu? Halo. Makanya konsep rizki apa?